Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cun menikah heula atuh ngahalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Wilujeng patepang deui sareng pribados ieu satun dina acara ngudud ngumpulkeun dulur-dulur. Alhamdulillah tinu leresan rupi anu atos skala langkungan nyata urang saparakanca sadayana tinu official manajemen production ieu satun ngudud atos aya tinu ka 3 episode nya Cun. Nah beuti dinya pendias dikar di dieu aduh ampun si Cun. Iya di dia biasa ge. Nah, geumpeur Nah, iya Mang Cun ternyata sudah 3 kali syuting teh masih keneh aya rasa nervous cenanya. Alhamdulillah tinu raraga episode katilu ayeuna nyata insyaallah pribados bade sejak nyumpikeun 2 narasumber tokoh-tokoh pahlawan di masyarakat kita nyata di antawisna aya Aquaman versus Petroman. Naon eta Aquaman versus Petroman nyata sakedik diguar ku pribados sosok seorang pahlawan anu secara tidak disadari oleh kita sendiri berpengaruh besar untuk kita semua. Di antawisna Aquaman itu sendiri adalah pahlawan manusia air. Ayak malahan Aquaman adalah manusia air. Nah itu seorang pahlawan yang apa? Ya jadi terkuasa. Nah itu pahlawan anu tidak disadari oleh kita sendiri. Anu kaduana ieu Petrolman. Petrolman pengaruh besar untuk armada-armada kita dari mulai roda 2 sampai pesawat terbang sampai juga kereta disebutnya kereta api bah pesawat. Nah, alhamdulillah supados teu nyangkolong kana waktu sinareng pamiarsa sadayana supados teu menggebu-gebunya tinu rasa kepenasaran siapakah sang Aquaman versus Petrolman. Wilujeng nonton sinareng ngadangukeun tapi ulah hilap oge nya kanggo nga-like, komen, subscribe jeung tekan tombol lonceng ting dong. Nah, itu di channel Sudut Pusaka Sawargi Ngaliraga. Dina acara raraga ieu satun ngudud ngumpulkeun dulur-dulur. Ya. Kanggo narasumber itu sendiri urang sumpingkeun ayeuna sosok seorang pahlawan untuk masyarakat kum sadayana yang kapapada jalmi nyanyeta sosok Aquaman. Mangga wilujeng syuting Aquaman kita. Go.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan ujian jadi tah. Tapi kan kieu. Sih. Ya betul. Nah, inilah Ya betul. sosok narasumber kita di acara Yep Satun Mudun yang nyita no episode katilu ayeuna menghadirkan sosok pahlawan Aquaman, manusia air. Lain cai ieu nama biasa gitu. Cuma kita nanya ya mungkin sakedik cumariosnya ieu kaleresan ieu nyalira naon teh rerencangan sohib jalit ti aalit ti leuletik ti bubudak dugikeun ka ngagaraduhan barudak bener mengacongnya mengacong Mohon. nami aslina wastana nyata I'm sorry Goodbye. I'm sorry emang dia mah ditanya I'm sorry Ansor. Goodbye. I'm sorry goodbye nah ya namina ancong cuman di kalangan masyarakat khususnya warga Bu itu si Ajakar anak kecil khususnya di warga dan masyarakat Derwati anjeunna terkenal di telinga orang sadayana nyaeta Mang Acong. Kunaon abi Mang Acongnya dugikeun ka naon teh? Mana eta asbak Cun, punten Cun. Kunaon abi dugikeun ka wawantunanan teu aya lian teh aya sanes ngagaduhan maksad nyaeta hoyong sejak naon teh babaktos lah nguikeun tinu kontribusi Mang Acong terhadap warga dan masyarakat anu seueur andilna nya tinu sosial khususna sanaos eta rupi tinu pakasaban anjeunna. Nyata Aquaman ieu dikarenakan naon teh Aquaman Mang Acongnya jantan mungkin si Mang Acong sendiri emang terangeun sih naon ari Mang Yep cenah jual Aquaman aya Aquaman naon nyata lebih ka naon teh menggambarkan sosok pahlawan nyata aya di movie oge Mang Acong eta teh Mohon. model Superman deui aya Ya. terus pernah nonton filmna teh can Aquaman teh nya tak mungkin Mang Acong teh can dan dikarenakan Mang Acong kirang tinu wawasan kanu dunia perfilman nanya duka upami website si montok mah cigana pangaresepna Panghobina cenah Mang Acong. Aduh. Nah, iya dan dikarenakan tos teu ragap teh asa-asa lah jeung Mang Acong nyalira mah nya. Jantan gitu Mang Acong atas dasar ide dan gagasan urang sadayana, Mang Acong adalah sosok pahlawan bagi urang sadayana, khususnya warga dan masyarakatnya. Kehidupan tanpa air itu sangat berpengaruh besar, hampa. Ternyata eta cinta Mang Acong hampa mah. Nah, jantan khususan pribadi abi naros ka Mang Acong, nah naon teh teu janten masali atau napi teu janten kagegelan gitu tinu ieu naon teh lanian lah atau napi di cara tema. Nah, teu urung asa teu urung Mang Acong. Nah, gitu atuh cakatan. Kitu Mang Acong di antawisna abi teh ngagaduhan naon teh nya hoyong sejak ngangkat harkat derajat anu janten sosok-sosok pahlawan kanggo urang sadayana nya eta di antawisna pahlawan teh nya. naon atuh tasik kinten-kinten Naon teh? Lantoy. naon kinten-kinten Naon gitu tah maksudnya jantan nampi pangintennya ku pribados diselenehkan untuk dikategorikan Aquaman tapi Aquaman eta sosok Aquaman nah iya Aquaman alhamdulillah geningan pribadi nyalirana menerima atas dasar ide dan gagasan kita ya tong kemana-mana palwargi sadayana anu nuju nonton di nu rupi-rupi media sosialna nyata pada YouTube Facebook atau napi sanes kanten jalur mediana dinu acara Yep Satun Mudun ngumpulkeun dulur-dulur. Hai guys, kembali lagi dengan Joko.
Nur Lukman di Cinyung Stun Cakep. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Oke guys. Dadah. Dadah. Gudut nyandung beli cadu satu Ya, keluarga sadayana tepang deui di acara Yep Setun Ngudud ngumpulkeun dulur-dulur ya. Alhamdulillah orang masih kene disarengan ku seorang sosok pahlawan orang sadayana nyata Sang Aquaman. Kanggo salajengna urang panggil deui oge lah narasumber anu kadua nya supados naon teh sakantenan tumarosna nya ka dua sosok pahlawan ieu nyata pahlawan anu hijina deui kanggo tinurupi syariatna non jantan cukang lantaran orang sadayana kanggo armada khususna nyata Petrolman. Mangga dulu jam Supik Petrolman. Susis hawa susis suami sian isi Pemirsa sadayana pahlawan anu kedua nyata Petrolman. Naon ari Petrolman eta maksudnya ngaturkeun sewu nuhun laksa ketip kebingahan sateacana naon teh atau kersa sinareng ngaluangkeun waktosna kanggo tinu pangulem khususna ti pribados saparakacanya di official Stun Entertainment Production nyata tina event atanapi konten Iya Setun Ngudud. Ta ieu maksudnya nami aslina Deden naon, Bang? Deden Nami teh? Suprai. Astagfirullahaladzim. Deden Suprai. Ciga nu sange. Iya ditanya teh ngajawab ateng. Samsul Bahri. Samsul Bahri. Nah iya. Alhamdulillah ieu oge sosok pahlawan anu secara kurang tidak disadarinya banyak andil anjeunna salaresna. Da kumargi armada khususna di urang ayeuna sa jantan kautamian lah khususna di kendaraan bermotornya di tingkatan motor dugikeun ka mobil tah anjeunna adalah sosok karyawan SPBU nyata anu cukang lantaranana masihan bensin ka urang sadayana. Ya kitu maksudnya. Beres gitu. Tapi teu kaabotan ku pribados di naon teh di sanes diundang di pasian eta teh naon di pasian di wawancara eta lanian teh naon ya di Ladian nah di lanian sebagai Petrolman teu jantan masalih maksudnya sawios ya alhamdulillah pilih dan jantan abi leluasa gitu moal dituntut mungkin kumaha damang kabarna alhamdulillah kulawargi sarai gitu neng punten neng maksudnya boleh lagi ting palas ya. Kegiatan alhamdulillahnya naon rupiah anu diterakeun di temanya nyata sosok pahlawan Aquaman atau napi Petrolman eta sendiri nuju masih digararap keneh gitunya dan tawisna mangacong masih gitu. Oh ngeureueuh we Kang. Alhamdulillah. Bade kumaha deui atuh. Tapi kalau bahdi apa manya ya pahlawan jika anak hilang ieu nya. Ya, maksudnya masih kene ngalajeng tinu pakasar. Alhamdulillah masih. Nah, alhamdulillah pemirsa geuningan ieu lah. Naon rupiah anu didugikeun tadi sosok pahlawan ieu nyata Aquaman sareng Petrolman manusia air versus tukang bensin.
Pangacong khususnya nya wios hiji-hijinya da dua nama atupan bilih pabalieu tetapi pagedruk tinu jalur audio tanah naon gitu. Pangacong punten sanes bade naon teh ngepoan gitu nya tapi da kedah kepo abi tuntutanana kedah banyak bertanya ke Mangacong. Iya, leres. Tos sabaraha lami menggeluti tinu Rupi Pakasaban janten seorang Aquaman. Aya panginten. Oh. Aya panginten 8 tahun mah. 8 tahun pemirsa. Oh, wah. Nah iya mengacongnya 8 tahun anu atos masihan naon teh kontribusi ke urang sadayana dinu syariatna nya khususna karaos ku pribadosnya lira lah dinu jasa mangacong teh Mang Pe aya keneh cai oh kalasan kosong ngacong tah eta gaya no teh sasah nyebatkeun anak tuh untuk seorang pahlawan sapertos anjeunna gitu nya anu laras-laras non sangat berpengaruh besar kumaha naon kalau kasat tinggi hambur aduh tah ieu anjeunna naon teh menjalankan ieu Pakasaban khususna pribadi anjeunna dengan untuk hoyong jasanya Mangacong tanpa tanda jasa tah ieu pahlawan tanpa tanda jasa teh harkat darajatna teu benten sareng seorang guru oge lah gitu. Bentan sareng guru mah atuh abi mah. Kumaha bentenna kumaha tah? Bentenna guru mah calik guru ke uru ke kuku uru guru abi mah ge aga loloen Tapi ge nama sarua nya. tah payuna nu sami mah Ya. mun Mang Tatang manuk Mang Tatang, mana Mang Tatang? Saha Mang Tatang teh? Ternyata tak ieu cekatan Din. Jadi Mangacong tiba heula jeung Babe sangat naon teh berkesinambungan lah di jalur heureuy. Tapi anger awet muda mah Babe. Soalna karakter kolot mah ya di Mangacong nya. Nya Mangacong itu Mangacong mah beda jenggotan atuh. mata guru Iya apal budakna deh. Tapi anger kolot nama kolot ieu jeung Babe ge nya. Nah teu muji we saeutik mah. Nya kana naon nya maksud teh da ieu bewok gitu bewok gitu. atuh taros heula abi Oh iya. Kita tanya itu. Murang kali gaduh sapriji ayeuna Mangacong? 2 alhamdulillah 2. Istri pamaget? istri sareng pamegat Oh. anu hiji kelas 2 SD Anu alit. anu agung Anu ageng. anu alit nembe 3 tahun enten Oh no alit 3 tahun berarti nya alhamdulillah oke di pamarinan kalungsulan alhamdulillah di pamaksadan kalayan urang di pasien kesehatan lahir sinar batin kum sadayana. Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya karena budaya terus Amin. Nah gitu, panginten tos janten kebiasaan anjeunna naon teh spontanitas sapertos nu nembe sok sanos aya tinu jalur gogonjakan heureuy tapi agamis. Da kumari anjeunna santri. Kantos ngobong tanya ti payun di tos amoi abi 3 sasi iya 3 tahun tapi tahun di mantan atau di Talipah bari belang betong oke tanya Kang nih Mangacong waktu payun. Tapi nang buat kami. Kumaha? Iya, mana ini? Oh, sip. Teh ayam punten ieu kanggo abi haus ieu naon teh? Kanggo tamu urang sadayana, komo sosok pahlawan urang. Mangga teh ayam mana? Saya geus Kan gelas
Alhamdulillah. Oh, nyebut alhamdulillah loh. Lihat launan kumaha maksud teh? Pas. Padahal pada dasarnya mas Aryan ku pamajikan tengah jawab pas cenah. Pas enjoy saja. Arek tadi mah sieun teh. Ngerek-ngerek kene. Ayeuna sudah lebih enjoy nya. Mau batur, tadi mau batur. Ya mah teh maksudnya ngarudud atuh lah. Kan di acara ngudud, dia satu ngudud. Nya nyata sarehatna urang ngudud nya rokok. Hakiki nama ngumpulkeun dulur-dulur urang sadaya. Bang Acong dulur teh ka abdi. Dulu. Tah gitu kudu gaduh. Tuh, apur cenanya. Dan neng ayam oge dulur sareng abdi. Aduh. Kau itu tadi mah, kau nggak ada ya. Syuting gitu. Acan. Ada. Biasa. Alhamdulillah, maksudnya nanti ngudut tuh. Daya Menuju puasa. Puasa udun. Teh ayam ya, teh ayam, macam. Alhamdulillah, ya sarang bapak sarang nanti tos aya setahunnya. Abi bade tumaros. Kumaha? Betil sebat teh ayam. Namina teh Mariam Putri. Oh. Putri Mariam. Mariam Putri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayam nah Kami gitu. selesai. Alhamdulillahirabbil Nah alamin. gitu. Salam ke mamanya. Ade ayam di jam ku si Arapli. Ya siap. Thank you very much. Gelis. Atur nuhun. Eta macong di antawisna murang kali aya di Padepokan jantan kerennya Payus teh. Alhamdulillah sing bungsu langsar. Amin. Pun kulawargi sadayana kamu salajengna segmen di antawisna segmen salajengna nyanyeta ulah kemana-mana dina acara Yep Satun Ngudun tinangtos bade nyambung deui kumargi aya anu bade ngarakum lah. Iya musisi mana kreatif ya. Iyalah naon teh case lah.